kurang sang pernah kan tinggal ka Rasul ayeuna oge mungkin jauhnya langka pisan biasa tinggal ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dina mimpi sangat langka pisan udah jalmi anu pilihan dan sabab Rasul mah mungkin anu disebut mimpi sang Rasul biasa maksudna mah setan biasa nyamal mangrupakeun wajah Rasulullah. Jadi lamun mah hiji jauh ngimpi bahwa kaulah ngimpi ka Rasul maka belas ka Rasul. Tapi di waktu setan orang-orang Mekah menyebabkan akhirnya muncul kedengkian, muncul permusuhan. Anu pada akhirnya disebutkan al-amin. Tapi pada akhirnya kumaha Rasulullah SAW disebutkan sahib, disebutkan kadhib, disebutkan majnun, jalma tukang sihir, jalma tukang bohong, ajarna jelma gelo. Anu asalna tadinya disebut jalma anu terpercaya. Malahan anu nyadoskeun atau menyebabkeun anjeun sahir, anjeun kadhib, anjeun majnun, sanes jalmi-jalmi anu sanes. Lamun mah jalmi-jalmi anu sanes atau di golongan anu disebutna sanes di orang Quraisy, mungkin itu bisa wae ngaraoskeun asa-asa. Tapi ternyata dongkapna eta sanes itu sa. Dongkapna di paman, permusuhan mulai di paman nanyakeun Abulah. Di wargi-wargina salawas sawiosna paman oge ancen Abu Jahal. Sareng Abu Bakar kan mikanya ka Rasul pada akhirna kumaha? Mika nyewa ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, cenah jelema kamari sore tapi ayeuna geus ngaku-ngaku jalma anu dijadikeun Rasul ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, teu lain urang cek Abu Jahal. Dan teu lain urang cek Abu Lahab. Padahal Allah Subhanahu wa taala milih Rasul sanes kulantaran anjeunna beda senior, sanes kulantaran manehanana termasuk pembesar. Tapi Allah Subhanahu wa taala milih ka nabi atau ka rasul ka nabi Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mungkin awal-awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daek agama. Rasul masih kene disegani kan. Oh, dan Rasul masih kene alona Abu Thalib. Oh, dan Rasul termasuk kene pembesar kaum Quraisy. Tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala nyabut karena nyawa Abu Thalib, akhirnya mulai muncul mikamewa ka Rasul dengan tingkah laku, dengan cemoohan geus mulai. Tapi cenah aya keneh hiji deui anu bisa kahalangan anu margi bojona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatana jalmi anu beunang. Masih keneh aya sandaran. Tapi Allah Subhanahu wa taala ngajanten teh Rasul teh janten jalmi anu sampurna tina sagalana. Akhirna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggalkeun deui ku istrina nyatana Siti Khadijah. Tatkala teu aya anu janten sandaran. Pamanan anu sok ngahalang-halang sahabai anu bade nyilakakeun ka kanjeng Nabi Muhammad aya istrina anu disebutkeun teh sagala harta-hartana ka diimpakkeun kanggo kamajuan Islam ayeuna mah tos anu pada akhirna mulai perlakuan pelecehan ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina kitab sirah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tujuh ke tempat. Tatkala tempat itu disujud Rasulullah di caket Masjidil Haram. Tapi dina waktu eta teu acan mayunan ka Masjidil Haram masih ka Masjidil Aqsa. Dina waktu sujud eta jalmi-jalmi
kafir Quraisy nyata ari-ari waktu tatkala menuju sujud gitu eta ada waktu disimpan di masakan Rasul. Rasul itu waktu saya tak terbiasa nanaon. Aya sahabat anu waktunya. Tapi di waktu saya tak aya urang kali anu disebutna putri Rasulullah dan Fatimah Az-Zahra. Di waktu saya kulantaran tertega ninggal lamana sosok anu dipika cinta di muka bumi ieu anu sampnya akhirna dina kehidupan di nyeri orang kafir Quraisy akhirna eta ari-ari mantap teh urang anu kene disuntrungkeun dibersihan dilapan supados teu katinggal molor itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala ayeuna tos muncul pelecehan terus penyiksaan baik ka Rasulullah maupun ka sahabat ayeuna Rasulullah dina waktu eta ayeuna mah kedek hijrah atau kedek nyobian dakwah ka tempat tetangga nyatana daerah Taif. Dina waktu berjalan ka Taif Rasulullah tengah kuda nyobian supados naon tatkala aya naon oge biasa kuy deui meh teu aya disebutkeun kalau mun teu dinarima pasti bakal lupa naik kuda tapi Rasulullah dina waktu eta jalan tatkala Rasulullah geus nyampe di kota Taif sugah teh bakal ditampi ku ahlan wa sahlan anjeun sebagai kaum keluarga kaula sagala perkara anu aya di ditu kaula bakal digampang wa sahlan urusan aja bakal digampang ahlan wa sahlan sudah teh bakal digampangkeun sagala tapi dina waktu seta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanes digampangkeun tapi kumaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalah dibalenogan ku batu kalah ditambaku dibalenogan ku perkara-perkara keras ku kai teh ku tolak otak teh sampai ganti gigi Rasulullah nepikan ka patah nepikan ka beula tatkala tinggal siga kitu jalmi abdi dikasih tak ku orang muslim anu salalunya dikitu-kitu maka tatkala dakwah Rasul dina waktu eta ditolak ke orang-orang Taif Rasulullah berjalan teras cari dina hiji tempat nyuhan nyuhan kitu ngelapan kana darah-darahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disumpihkan ku hiji malaikat gunung ya Muhammad peku anjeun ayeuna tuju gunung mana anu pantes pikeun dibebetkeun ka eta kaum anu teu sopan kana kaum anu mana nganyeri ngepikeun kawan wani ngocorkeun kana darah Nabi dina waktu eta lamun mah ayeuna urang sebagai jelema anu biasa-biasa wae jelema anu tatkala dinya nyeri osok nyeri tapi Rasulullah dina waktu eta entok saur Rasulullah kumaha asallahu ayyukhrija min aslabi ayyakudallah wa la yusyrika bihi syai'an mudah-mudahan engke aya muncul di keturunan ieu jelema anu ngabalenogan ka kaula teh aya keturunan anu ibadah ka Allah hukum sareng teu aya anu musyrik ka Allah Subhanahu wa taala maka kita ka ayeuna para jamaah eta Taif 100% masuk Islam sampai didinya kenal ku zaman ayeuna nuju waktu nuju di ditu kene nuju kuliah didinya seueur bisa tempat anu dijadikeun rumah-rumah tahfidz masjid-masjid malah anu panageuna disebutkeun Masjid Ibnu Abbas anu gigirna aya makam Ibnu Abbas ahli tafsir di para sahabat di masjidna pinu ku halaku Al-Qur'an jawi anu hoyong ngajakeun apalkeun Al-Qur'an hatam beres malahan mah ongkosna difasihan malahan mah makanna dipasihan di tempat anu saya
Al-Quran dirinya menjamur. Tak itu salah serius doa Rasulullah SAW. Para jamaah sadaya. Rasulullah ditanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya ke urang, malahan mah Rasulullah oke ingat nujul jumenang nakene Rasulullah teh nyatana jalmi anu ingat kau disebutkeun dina hiji riwayat disebat Rasulullah mushtaqun ila ikhwan. Ana mushtaqun ila ikhwan. Kaula teh rindu berat kadulur kau. So para sahabat intinya nyebatkeun, ya Rasulullah, alasna ikhwan. Ya Rasulullah, nah sanes kami teh. Nyatana dulu anjing ya Rasulullah. So Rasulullah di dalam tas eta, ya, lain. Bal antum ashab. Lain. Tapi anjeunna sahabat kau. Ikhwani. So Rasulullah ikhwani. Humul ladina yu'minuna bi walam yarud. Dulur kaula nyatakan jalmi anu iman kaula tapi henteu pernah ninggalkan kaula. Kurang san pernah kan ninggal ka Rasul. Ayeuna oge mungkin jauhnya langka pisan. Biasa ninggal ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dina mimpi sangat langka pisan. Udah jalmi anu pilihan. Dan sabab Rasul mah mungkin anu disebut mimpi san Rasul biasa maksudna mah setan biasa nyamar mangrupakeun wajah Rasul. Jadi lamun mah hiji jauh nyimpi bahwa kaulah nyimpi ka Rasul maka belas ka Rasul. Dengan syarat saur para ulama dina ngimpina marentahkeun kana perkara-perkara anu memang bener dicontohan ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah terjalnya anu luar biasa. Lamun ayeuna ibu bapak sadayana Rasul teh ingat ka urang. Rasul teh mika cinta ka urang. Ari urang sok ingat tara ka Rasul. Ibu sok ingat ka Rasul ibu. Kumaha ingat ka Rasul? Kumaha sok ingat ka Rasul ibu? Bapak sok ingat ka Rasul? Bapak kenal ka Rasulna? Nah, kalau bapak jawab ya. Bapak bangga jadi umat Rasul. Ibu bangga jadi umat Rasul. Tatkala ibu bapak sadaya bangga jadi umat Rasul, maka wajib dikeun urang kanggo ngambil contoh, ngambil teguh bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh jalmi anu sae, sagalana sampun. Sakumaha dina Al-Quran surat al-Baqarah kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah. Di Rasulullah tersebut tauladan anu wajib dipercaya. Contohan karena suri tauladan Rasul, akhlak Rasul anu mulia wajib urang dicor. Ibu bapak sadayana dina acara ieu mungkin si kuring mual sedeur kantos. Tapi si kuring ngajak ka ibu bapak sadayana doakeun ibu bapak sadayana putra-putra urang tujuan nu ayeuna nuju ngaraos kitu ya. Mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala singkengkeun ilmu-ilmu anu manfaat. Sini paparutan kasolehan. Sini gantengkeun generasi anu bani anu cinta ka Allah cinta ka Rasul. Ulah dia dikerjakan anu sapertos anu tadi gitu. Kabarena uga ka Rasul, teu apal ka Rasul, teu apal kumaha kacintana ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sadaya santri di dieu
sing dijadikan hamba-hamba Allah anu dipamarinan petunjuk ke Allah. Mudah-mudahan dari ibu bapak penghilap ieu pasantren teh ibu bapak sadayana doakeun ya ibu, doakeun banyak. Mudah-mudahan ieu pasantren teras aja. Mudah-mudahan ieu pasantren teras nyebarkeun kana ilmuna di mana wae. Mudah-mudahan ieu pasantren teh ku Allah diberkahan sehingga dilancarkan segala urusan pembangunan sareng guru-guruna salah sawiosna khusus kanggo abuya. Mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala sing dijaga, sing disehatkeun, sing dipanjangkeun umurna. Jadi simpuring saking wae mudah-mudahan aya manfaatna. Ya Allah yang tiga adalah